Beneran ya pare ya. Tebuga parab euy. Ayam aing geus seminggu untuk keparaban euy. Bisa ngaji mana euy. Buru. Mana juga duit, mana sawah can panen, ngontrol sawah ya heula ah. Woi, kurnaon sia? Maling pare aing nya. Anjir, aing mana? Henteu ieu mang. Assalamualaikum. Mang, aing si Imam. Waalaikumsalam, aya naon Jan? Nanyakeun si Imam. Rek ngajak ulin, Mang. Yan, naon? Mam, urang ulin yuk. Bete yeuh di imah wae ah. Yuk. Rek ulin ke mana? Kedengeula aing rek minta duit lah ke bapak nya. Pak, minta duit, Pak. Rek ulin jeung sekian. Minta duit udah kolot sia ah. Lain gelap duit. Nah, geus lah ari kitu carana mah. Bapak ulin pecat jadi kolot lah. Pecat, Mang. Naon Mang nyalakeun banget. Naon sia nyelebeungeut aing? Mamang lu nyalakeun banget urang mah. Ka dieu sia. Mang. Mang minjem duit 100. Aing sia minjem duit wae sia ka aing kemari sia can dibayar. Tuh Mang. Mam, boga ayam teu urang manggang yuk. Boga aing. Cuman ayam nindi aing. Urang ka kandang ayamna yuk. Ayo guys. Ngapain lu tempat-tempat ayam gue ya? Mau diambil ya? Maling lu ya? Duh, yang buat ngopi euy. Ulin ah rek ge si Imam mah. Mang, ayo si Imam. Rek ngadon ngopi ya orang ya. Aya ngob. Si Imam tuh. Mam, ayo ngob yo. Halo, Pak. Yan, ke dieu. Oke, Mam. Naon dan ke dieu? Aduh, aing tadi aing buat ngopi. Kayak masih teh. Ngopi. Heeh. Nyaho ya aing boga kopi teu, tapi aing rek undangan ieu. Di mana ya kopi teu? Nyaho ya boga kopi teu, Pak. Boleh, Pak. Naon, Mam? Di imah boga kopi teu? Kopi lah. Oh, lah. Apa nih kondangan? Lu kondangannya lo ya. Kok pengen rek undangan ya? Rek kondangan. Ongkuan di imah bawa kopi. Kedeng aing kan rek undangan nih. Aing nyokot kopi we di tempat aja ya, Pak. Oh. Saya di ya. Ieu kebon beralah banget ieu. Kudu ngurus ieu. Aduh, aing ampun aing mah boga anak teh. Mana murunan ieu? Jadi kolot mulu, ngoret naon. Ieu ngomong-ngomong ieu jambu aing geus bareureum ieu. Kedeung deui ge panen ieu. Panen jambu aing berarti ieu. Ngalah plastik lah di imah ah. Anjir, jambu ya arasak. Erik naik erik ngalah jambu. Ayo di mana euy nya? Woi, guna banget sih ngalah jambu aing. Turun mau sia. Mang, turun Mang. Guna banget sih ngalah jambu aing. Melakos aing ya mama. Mun hija tuh Mang minta urang koret banget sih. Pacul sia, wah sia. Mang. Pak, minta duit, Pak, beli rokok. Tuh, komisia tuh. Minta duit mah. Minta duit beli rokok. Tuh kan ini sia. Pak, minta duit, Pak, beli rokok, Pak. Mata boga duit tuh ke emi jeung ka bapak. Oh, gitu. Heeh. Anjir, aing minta duit beli rokok dilempar-lempar kieu mana nu benernya. Nah. Tah, ini mah kumpulkan ya, ya. Ayo tiluan sanu rek mere ya. Ayo coba Om Pipa ayo. Om Pimpa lagi kempen. Ya. Mang, si Imam kemana Mang? Imam ke warung Yan. Ya ke dia ya, ngopi lah jangan ya di dia. Boleh nih kopi oko. Minta Mang ya. Siap Mang, siap.
Mang iya batu cincin halus ya mang ya. Ieu mah alusian mulai nu boga selain aing ieu mah. Ari batu cincin gunana buat naon ya mang? Gunana sengeuna ke sia tah. Ngobrol-ngobrol kopi aing dipuskeun tah. Mulai lah ieu kadang datang urang. Tenang we. Cik, bapak aing keur teleponan jeung sae tanya. Sigana keur janjian ieu. Wah, Aneh nungguan dirinya. ini saya bapak ya. Tadi bapak mau teleponin babaturan. Daripada beca ketemu. Ini begini dah. Gilis ke rokok. Ini udah bebeja kondisi ya yuk. Oh, tenang we aman. Oke, oke. Anjir.